Lu pas pas. Wah, ayam udut. Kuatnya seminggu ya tuh udut. Bosan kudu ngalentingan tempat buku mah. Tahu. Nggak begal ngesara rese, malah kara rese, maling kara rese. Majukan ke warung ayeuna mah ngesara rese, jagaan kulin mah. Malah kan baru rak sakola da ayeuna mah diajar lagi di imah. Online-onlinean, efek corona, matunya, mas angkat bisa menang yang pelajaran udah gabus. Wah, dari biar mah kudu meren, jalan welah, ini mah bikin malak. Iya juga namanya tempat lu pas yang malak teh. Yang tempat nyumput dia di dia. Wis di dia lah. Aya anu ngalewat di ditu. Ka dieu, cegat di dieu. Pas ya mah pas. Cuman lah di dieu. Saleh wae. Mana tuh itu? Aduh, ayo maksa deh. Aduh, mal bener ini mah baradan. Mal bisa. Kena. Aduh, ieu mah kudu neangan leuwih. Ieu leuwih hampang jeung urang. Aduh, aya budak rajin. Budak nepak ades ieu mah euy. Liwat. Ulah. Ciao. Iya juga namanya nu pas teh. Kan benar ieu mah. Pas. Awakna leutik. Juga culun. HP-na juga halus deh. Dompetnya juga tebel euy. Pas ieu mah. Ieu lah pokoknya kudu jadi. Gue ngek dihitung ya. Juga sabaraha lengkaheun ka dieu. Ke pas ka dieu ku aing diceret. Langsung dibegal lah. Palak. Hitung lah. Pas 10 lengkah ya kabehna euy. Oke langsung lah kurang pas ka dieu langsung dipalak. Pas. Tiga numpang euy. Lah mantap. Ini lah pas. 10 8 genep 5 4 3 2 1.
Duit. Manusia. Kan aja bisa jadi salah kieu. Bisa jadi Kang Cadas. Bisa orang mau bisa ngulang ya mah. Aduh. Mau saya tadi. Ampun. Entang. Sanes gitu. Maksud abi mah hoyong duit, gitu tah. Bukan duit sabaras ya? Ayalah, 1.000. Duit 1.000. Wes umumnya 2.000. Nya ang dagaduna sakitu ang. Ampun ang. Ampun ang. Ayo deh. Aduh, ya. Nyeri. Kan anes buat cadas. Tapi lumayan duit 1.000. Bayangkeun ku aing. Saya lihat betul. Udah. Mana duit 1.000? Teu aya ang. Teu aya. Aya we rokok-rokok mah. Oh, gede-gede. Tapi ini rencangan abi ang. Titipan 3 minggu. Oh, bodoh. Gitu. Guys, mantap aja. Aik untung kalah untung. Duit teu menang. Rokok leungit titipan coba. Cendi. Nyebut lah. Aduh. Cilaka ieu mah cilaka euy. Aduh. Aya deui. Tunggu kacirieun. Untung tadi teh kacirieun ku Kang Cadas. Budak itu aya kene euy. Ieu mah kudu jadi pokona mah. Bang. Pas ieu mah euy. Alah, kudu jadi. Moal lain mah moal dihitung lah, kudu ditempokeun ieu mah lah. Si salah deui kos tadi. Astagfirullah. Mana sih ya? Areka. Bareng. Itu penting. Gua duit Duit yang naon, duit yang jajan boga deh. Kira aya sih, temen jang isuk jajan. Isuk. Ai urang kumaha? Bujeng urang. Geura. Boga duit sebarang gitu sih ya. Yang jajan teh boga aya 400. Terpercaya uing mah. Bener. Yo, percaya mah. Mana? Nah iya. Paling 10.000. Yang jajan bener 400. Yo, tetangga urang ge nya jajana 10.000 mah jajan 400 lah. Ya, mun teu percaya mah wong hitung. Sok. Hiji. 2. 3. 4. Nya bener. Oh. Sia duit mah loba euy. Yang jajan kepan eta ti bapak. Kalau tuh. Naon eta? Ningkala dipesakan. Pan aing tukang palak. Ai urang jajan isuk kumaha? Ulah jajan cenah isuk. Terus ieu aing butuh udon. Mental lah 300 saya minta jang jajan. 200. Ulah. Init. Awas pokona mah bejakeun ka mamang urang maneh. Naon? Dibejakeun ka mamang, Mamang can apal mamang urang maneh.
Gak paduli ek mamang mana, ek papa mana, ek indung mana, adi mana. Ini. Lumayan 400.000. Dulu bagi-bagi hasil ya Pak. Bagi-bagi rezeki kalau Ipan. Mantap. Tolong. Sora aya nu tulung-tulungan. Tolong. Saha itu nya? Tolong. Astagfirullahaladzim. Kunaon mana her? Orang geus 3 minggu teu mangi udud. Astagfirullah dugi kakieuna anjeun. 3 minggu teu manggih udud. Itu udud ge rokrak. Astagfirullahaladzim. Teu kuat hayang udud. Udud ke atuh urang neangan heula nya. Bari cicing dia cicing. Duit. Yang naon? Jajan. Oh, duit. Nah, siapa nih yang nyebut minta duit ke aing? Aduh tato maneh. Wani, dah, hiji, 2, cieun. Kamar bunga. Oh. Ang. Junon ang. Main bal. Main bal. Nya tuh ang. Ya ang, abi gaduh 100 ya. Tapi pada masih 50. Geus teu? Aya angsul. Aya 50. Pas. 50 lah nya. Jor itu. Turun ang. Ayo Jor. Manis ya. Olah ang. Ini rokok. Rokok bodas. Fitnah. Alhamdulillah menang rokok. Astagfirullahaladzim. Di udah gudang-gudang. Aduh, tuh udang kena ya. Aing katempuan ya. Bukan ieu malah. Ya. Alhamdulillah. Dan di hampura orang lilanya. Tadi teh orang tas dipalak heula. Jadi moal bisa ieu, moal bisa giru-giru tadi teh teu bisanya. Kumaha rada leung. Leung aya nama alhamdulillah. Oh atuh urang buru-buru dah urang ge kulin deui ka imah si ieu si Aang. Nu natunya ieu rokona. Sok. Sami-sami nya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Ah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ah. Kawan nasi angin teh. Assalamualaikum. Astagfirullah. naon? Sudah teh saya aang. Aduh, orang mau direwas. Silaturahmi. Ya. Assalamualaikum. Yuk. Siap, aturan ang. Bawa kemana wae sia teh uling ka aing? Puguan, aduh. Punten naik teh. Alhamdulillah habis biasa ka dieu. Ya, abi kayaknya rezeki sadir gitu lah. Tadi lah kayaknya tidak lumayan gitu. Tinggal itu rokok. Ya, pengang. Tapi enggak. Siap. Poporihan aing keur teu baroga kieu. Poporihan alo aing. Tas balik ti kota, dipalaku batur si Ken. Oh, gitu ang. Heeh. Aduh, wawani aneh tadi bukan malah kalau akang, aduh parah ya cara mah. Heeh, mun kapangin ku aing ek dibabak beungeutna sing penyet. Wah, kamu toko situ akang masalah ngabubuk negara itu mah. Yo, ku api lah negara itu mah. Jangan akang menakon kudu nepkakeun ngaluarkeun tanaga negara itu. Kan ku abi lah. Abi mah rela lah korbanan oge jeung akang mah. Wani sia gitu. Wani atuh menjatuh wani. Legeng si kecek lah tuh. Aduh, kan gini. Karunya Kopi ada? Ayo kopi tuh. Kopi cokot. Siap. Maksudnya naon dia siang? Kita nginyu kopi na eueuhannya. Kumaha teh nya? Aha. Udah ngajaran di warah ya Mas ya. Aduh, kan. Ya, kopi. Kopinya, Minum atuh sana yang kopi. Iya, urang. Minum. Mana. Siap. Siap. Sengit, ang. Mana? Pahit. Pahit? Oh, si kehet pahit. Ya, ngaranna ge kopi hideung. Iya. Leres, ang. Sok ini mah ngaropi. Aing hayang udud. Mana? Gasolina. Si kehet mere udud teh jeung gasolina. Mana gasolina? Tenang. Mana? Weh. Ini mah. Mantap. Abi teh. Lah tuh panjang urang ieu mah. Saeutik. Cantik sok. Nah. Panyagatkeun moal. Deposit. Geunah kieu udud. Euy. Benar, ang. Urang saminggu tuh meunang udud. Bagusan kieu. Astagfirullahaladzim. Bosan orang kudu ieu we. Malintingan kertas buku. Nasib sarua jeung aing ada. Efek corona ang hese ieu mah. Kayak KPK hese. Kayak majek warung hese lah, rese pokona mah. Beda mah urang butuh rezeki geuning sarua lah. Jeung jalma soleh nu sejen gitu. Aisyah soleh mah. Soleh ya. Kismin. Tapi ya, Sok.
Pesan kopi. Sok sok. Jadi alo akang tadi Begal. begal. Oh. Yang gimana di begal sama alamun kapangi ku aing bawa lagi babak ku. Kan ge kurang ajaran ang. Ang. Oh, tangan bukan namanya, tangannya. Ini itu. Bawa ka aing dia. Kapal na ang urangnya ketua reman kieu. Ah. Istri ang kemana? Tuh aya menuju ka bumi mamahna. Hanya pengennya anak randang aja. Gegabah. Ulah tuh. Yang abi ya. Ulah pemali. Lonjang ang mah kan we gitu. Baru atuan kembali. Saya ngasan rana gitulah kumaha dirasana rana. Ang geus ditampi. Sok, cau. Jeruk saya ya ha. Ya siap ang. Buku kieu ang urang teh ka dieu teh. Kumpulkeun duit, aya ngajaran ngarongsok. Oh, 2.500 katanya. Pakai beli buku. sok mulung sia. Oh, ayo baik. Sia ngirakeun preman mulung malak yang aing teu bukan Kan duit mah. kitu hese ang. Saya cek saha jeung urang lah. Weh, naon ada cangkang wese ka eta? Ieu nu. Sorry. Bug sia. Naon. Aduh. Enak ah. Ngeunah. Atuh dah. Cau ngeunah. Nek dahar sia moal. Walah. Aing dahar jeung tolenyeng tuh. Tulinya. Dung, ngeunah lah tolenyeng ge. Ayo kene apa tuh ang? Naon atuh jeung naon? Daging. Jeung daging. Daging. Jancuk. Kumaha ini usah ngabegal ang? Ari ngabegal mah. Ek lockdown ek henteu ge. Ngabegal, tapi hanya ka aduh goblok. Kalau aing heuh teh tukang begal aing kabegal ku batur anjir teh. Parah tuh. Oh, Di dengan orang dugi katen kieu nya. Di sana kurang berkah euy ngabegal. Bener teh. mah ngabegal aya berkahan. Nah, cok jeung Pak Ustad geus itu tanyakeun moal tak aya berkahan ngabegal mah. Enggak, tanya tuh kurang. Terus gitu. Kopi deh ang. Lah kopi dulu. Pahit. Tuh dah. Kopi hideung ngaranna ge pahit. Gulaan ari mung pahit mah. Ayo susu teh. Naon aya ke susu? Tuh aya susurana, ada susurana. Moal. Kayak naon, sok kayak naon. Susu Indomie. Indomie ngeunah gitu. Euna. Aing enggak aya kan teh boga. Assalamualaikum. Salam. Selamat. Ya. Di mana, Jang? Yo orang teh keluar kuit biasa terus neangan anu ngabegal. Wah, emang geus kapangi? Nu ngabegal maneh, Jang? Kapangi hayeuna mah. Mana cik? Jelema mana bawa ka dia, Pak? Itu Sia. heeh. Jadi sia anu ngabegal alo aing. Teh apa? Teu ka Jangan hayang apa? Tadi nyebutna arek neangan anu ngabegal alo aing. Sia pokona mah nonyokan anu ngabegal alo aing tadi. Kayak apa? Tonyokan sia diriku diri sorangan, tonyokan. Aduh ang. Tonyokan, lamun tonyokan ku aing. Sia. Bang, ngajaran lah. Orang sekali. Yung. Wayahna ieu mah. Aing Ngapura. Si iyo jadi Jang. Goblok sia. Teu apal ang. Suka teh sanes alo aang. Paling atuh boga udut sia ka aing ka dia. Goblok. Jan. tanya duitna saur deui ka manakeun. Mana duit tak? Sabar deui. Ang, aya. Kamanakeun ku sia? Geus dipikeun ka bebek kurang ang. Ku
bebek sama. Ada tere malam minggu, aduh tadi kan dari begal ku iyo. Kang cadas. Terus kumaha tuh karunya alo aing? Belah tadi gantian kurang Belum bela. Mulung lila, mulung mah. Teh apa? Ngabegal juga sawe lah. Nya atuh ayeuna. Gantian lah, ngakajun Ini kurang Murah lah ka dia. Kurang. Kali itu deui. Apura sih kaing? Kurang. Oh, sih gitu tah. Cuma itu. Ya, wah. Aduh, Astaga.